Beujeuh kudu aya syarat tapi ieu mah Naon bah syarat bah aing aya pamenta tuh dah. naon deui bah pamentana bah dibikeun bah ditedunan bah pamentana wae ge bah nu penting masih emeh balik deui bah Cik. Hese babari. Babari. Naon bah Leta hayam. anjir Leta hayam. jadi abdi teh kudu bawa letah hayam ka dieu Leta hayam. Kayak aya deui cicing. Beheung entog nu aya buluan keneh. dibawa teh jeung entok nah Pokona mah da ngangkul butuh teh leta hayam. nya Beheung entog nu aya buluan keneh. nya Kela sakedeung. Jeung suku soang. jeung suku soang sebelah kaduana bah Wanang atuh ameh regeujeu. Misi si emehna cingked engke komo. oh nya Jadi hiji kudu mawa leta hayam. Nya. Nu kadua kudu mawa beheung entog nu aya buluan. Nu katilu keukeuh eta teh mawa suku soang 2. Nya. Jadi ilaha eta teh bah dibawa ka dieu teh. Nya ari hayang saterehna si emeh beunang mah kudu geusik sakalarupan. Aduh. Oh, yang geus bari itu make meureun wingi teh jangan heula eta syarat anu abahna meureun kela anu geus aya di bawah. Nya. Nya tuh aya nama kieu we bari nungguan syarat meureun nya. Nya. Ku abah dibere ieu kotak badus. Nalika engke syarat geus aya, kari muka ku abah diasupkeun si emeh kana dus. Siap bah, Nya bah, nya bah. Heuh tah sakitu we heula ayeuna mah kari we bawa pepeujeuh can aya syarat mah. Ieu ulah ka dibuka. Dibawa we gitu. Dibawa bae ieu teh. Beunang ditu tadi mah. Beunang. Daripada ayeuna dipawang ditoong bari jeung can pugu wae geuning nya kan geus ka ditu ka dieu lain nengan si emeh teh. Bener. Mending ayeuna mah ku abah rek ngetrukeun ieu segala rupana mudah-mudahan si emeh teh geus aya dina kotak ieu. Siap. Nuhun atuh ari kitu mah bah hatur nuhun pisan mudah-mudahan si emeh kapendak deui. Sok lah. Da aya kunineng-nineng teuing atuh si emeh Gusti. Umur sabaraha taun atuh si emeh geus? Geus 3 bulan bangal ieu teh bah kapan. Aya 3 bulan mangan teu palobang morake kitu si emeh. Ngorake we bah. Aduh keur memeujeuna camantring bah. Pokona mah keur memeujeuna angu bah matak di teangan can aya jadi gantina bah. Paingan dulu. Morake. Nya bah. Nya sok. Nya juk. Mudah-mudahan didoakeun sing diijabah. Tutu jalanna ka belah ditutup. Tutup katukan jalan.